Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang kanca tepang deui kanca sareng Abah Awi rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Kanca dangu kumaha kasadayana, kanca Abah di sakuliah dunya. Nyangakeun birahi nu mawa pati. Biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka sugan kudu ditiiskeun di luar. Manehna ngagerentos deui. Teu talangke heg manehna ngudar sarung diarudumkeun supaya teu katebak teuing ku angin. Lantaran ari nu deuk ditiiskeunana mah hatena lain awakna. Ah, dugi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana dina datangna kaluar kalajen we manehna ngajengjen. Teu puguh pilakueun, teu puguh jug-jugeun. Akhirna teu beda we ti arca. Ngadon ngajentul nadah angin. Menih oge kadang danu. Sugan we tacan sarare. Samiun bari koloyong we kabelah wetan deuk ka imah Sugandi nu dianjrekan ku Jang Danu. Datang kanu dijug-jug geus simpe, buguh geus kacida peutingna. Kuituna kapaksa manehna balik deui. Bari kaayaan hatena teu boleh sesebelakan. Kanca dangu tacan sakumalilana tisanggeusna Samiun ngalacat deui ka imah. Malah kakara oge dug manehna ngedeng kedepruk. Di buruan aya nu laleumpang duaan nu tayalian ti Sumarna jeung Aibda Rahmat. Kuliwed kanu rada poek ting harewos bari pepeta. Geus kitu koreleng Aibda Rahmat kapipir. Kuliwed katukangeun tangkal cau. Panenjona manco ka palebah lawang dapur anu sajajar jeung jandela gigireun imah. Ketiap Sumarna ngadeuketan golodog ngadedengekeun heula sakedeung. Geus kitu kalacat unggah trok ngetrokan panto. Sejongjongan mah taya nu nembalan. Sok padahal Samiun mah harita teh ngagentak ngorejat. Rewasna geus teu kudu dicaturkeun deui. Jajantungna ngadadak motah, ratug tutunggulan. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran nu mentas ngalakukeun teu bener. Teu sepi-sepi tina karisi, teu bisa leupas tina kahariwang. Salilana diudag-udag ku kasieun. Trok. Sumarna ngetrokan deui panto, ayeuna mah rada tarik. Sia Samiun nembalan ku pananya, bari korejat we manehna hudang. Can naon-naon panonna geus culang cileung neangan pilumpateun. Puguh hatena geus kalimpudan ku timuru kosong. Kuring Sumarna nu ti luar nemalan. Walah, wah Sumarna, wah boa. Samiun ngagerentos di jero hatena. Awakna ngadeg-deg teu beda we tinu lilinieun. Jung manehna cengkat katayap kaluar ti pangkengna. Tapi lain muru ka hareup, ieu mah kalah kajajengkean ka tukang. Maksudna deuk kabur kalawan ngagunakeun jalan dapur. Lantaran manehna geus bisa ngayakinkeun yen Sumarna teh tangtu bakal nangkep manehna. Klutrak manehna ngalaan panto dapur. Tapi kakara oge nolokeun sirahna pada saat cahaya baterai nyorot ka palebah manehanana. Disenterkeun ku Aibda Rahmat.
Ku kituna ngagandak Samiun ngelok deui. Beuh, cilaka. Yakin aing teh ditangkep. Samiun ngageurentes di jero hatena. Si Julaiha meureun laporan. Tapi awas ya. Sia oge diambat ku aing. Beri kojengkang we Samiun ke tengah imah. Ari rong heap Samiun ka jero. Kabeneran Sumarna kakarapisan ngageblus. Panto hareup dibuka ku Madraub. Nyaeta nu dianjrekan ku Samiun. Di mana Kang Miun? Dia kabur. Sumarna ngabed dieu, tapi kena oge. Sanes. Iyo yang kapangan. Samiun ne malah ngabalak-bak gugupna teh lain lumayan. Ngan tacan prak meureunnya. Kaburu aya nu ngagareuwahkeun di tukang. Sumarna nyerengeh. Nyurigakeun Kang Miun mah. Ongkoh nembalan, tapi ngadon ngajejempe ka dapur. Sumarna ditungtungan ku ngahehe. Bari ngareret ka Madraub nu harita keur molohok nempokeun. Sanes kitu Pak. Samiun beuki gugup. Nya, teu naon ketang. Da kuring mah banyol. Iya pugu. Aya keperluan kuring teh Kang Miun. Nu matak penting-penting ka dieu. Saterusna Sumarna daria naker nyaritana. Semun. Bade ngerasakeun naon kitu. Samiun gugupna can leungit. Ku kitu teh mah kadatangan ku polisi peuting-peuting. Durug-durug kapan natrat jalana. Atuh tumrapna ka Sumarna kumireungeuh pasemon jeung paripolahna Samiun kitu oge. Geus cukup ngajadikeun ukuran yen Samiun teh bener-bener tas ngalakukeun hiji kasalahan. Eta anu deuk ditanyakeun. Tapi supaya sase ngobrol, urang di ditu lah di kantor. Sumarna teh jiga-jiga nu deuk nangkep. Teu tiasa di dieu kitu Pak. Narah nyase. Geus beres mah ke oge dianterkeun deui ku kuring ka dieu. Sakedeung we. Saya Pak, saya. Mangga. Samiun bari ngomekeun sarungna. Kop kana kameja seporna anu ngegantung dina kapstop. Ayo ah. Nah moal dikopeah Kang Miun. Sumarna nanyakeun, ngahaja. Hayang nyaho kumaha jawabna. Wah, sawer dah ungi ieu. His, mah nya dek buburugulan. Kos budak ngora wae Kang Miun mah. Sumarna ditungtungan ku ngahehe. Sigana ukur ngageuh-geuhkeun. Tapi tumrapna ka Samiun matak nimbulkeun gugup deui bae. Tegaduh. Samiun nebalana arap eueup. Lir nu katindihan eueup-eueup we. Gugupna beuki angot. Ah piraku. Geuning pan biasana mah sok make kopea. Numawi ical. Samiun ngabohong. Oge hatena mah beuki teu paruguh. Buat tinggalin nya di imahna Ibu Julaiha. Sumarna bari nyerengeh. Siga heureuy tapi keuna kana mamarasna. Lumayan tumrapna ka Samiun nepi ka ngarenjag. Teu beda we ti ngadengi ngejolgerna sora gelap tengah poe ereng-erengan. Ngadadah kleng bae manehna katura lengan. Hatena beuki yakin pangna ayeuna deuk dibawa ka kantor polisi teh sanyana mah deuk ditangkep. Bener-bener ku Ibu Julaiha teh dilaporkeun. Ku kituna sakejap oge Samiun teu daek nembal.
Bari awakna ngadadak ramo poy lir nu kapupul bayu. Tungkul ngahruk teu beda we tibueuk menang mabuk. Nama tuh Kang Miun teh heula. Sumarna semu-semu nu marentah. Samiun ukur ngarindap. Tetep bae kaluar dituturkeun ku Sumarna. Sedengkeun madraup ngan ukur bati ngahuleng. Teu nyaho pasualan anu sabenerna. Nepi kaburuan geus manco Aibda Rahmat. Anu pikeun Samiun mah beuki yakin we yen manehna teh ditangkep. Yah, dina naon ah. Aing mah nerangkeun deuk nganyang we. Anas eta tadi gelut. Bane we aing mah disangka bangsat. Dah, gitu we. Salamet sugan. Samiun bari ngincid teh ngagerentes di jero hatena. Nepi ka jalan gede. Truk-truk kana jeep biur we ninggalkeun. Ti pos ngajugjug ka kantor polisi sakoteap oge nepi. Teu tarangke dek bae Samiun dipariksa. Nu mimiti ditanyakeun teh tina perkara wawuh henteuna jeung Ibu Julaiha. Ku Samiun dijawab terus terang yen wawuh. Malah manehna mineng nganjang. Nganjang biasa wae atawa memang aya keperluan anu sejen. Sumarna teu telepek. Nganjang biasa we Pak. Kumargi kenal teh ya. Sugan eta tina perkara hubungan dagang. Teu aya Pak. Teu aya hubungan naon-naon, salianti kenal biasa. Cikene Kang Miun ka Ibu Julaiha atawa henteu? Kantos. Samiun ngaku terus terang. Dipungkir oge moal aya paedahna lantaran tadi teh geus diceplakeun tina perkara kopeahna. Nya eta neme oge ngarongheap, ujug-ujug diributkeun di bangsat-bangsat. Dugi kaderna galungan. Samiun nuluykeun hanca nyaritana. Ngajak kumanehanana dipiheulaan diterangkeun. Bakuna mah ngarah pianel. Diributkeun ku saha? Ku tatangga Ibu Julaiha atawa ku jalma anu aya di imah Ibu Julaiha? Tiasa janten ku tatanggana panginten. Teu patos apa margi rada poek. Samiun teu mere katerangan anu sabenerna. Eta kapergona di mana? Apan dia hareup caang lin? Oh, di Pangger Pak. Nah, aya nu deuk nganjang los-los ka tukang. Mun kahareup mah tangtu leuwih merenah. Memang biasana abdi mah sok nganggo jalan pungker. Isin ka payun mah margi ditampi ku Ibu Julaiha oge sok di rohangan pengker. Kitunya. Jadi teu salah kopeah Kang Miun teh tinggalin di Ibu Julaiha teh nya. Sumarna bari nyarengeh ngalegot kana soal kopeah. Leres. Nuju gelut murag. Lain. Nah atuh nepi ka gelut sagala. Dalamun harita Kang Miun terus gogorowokan mah nerangkeun maneh yen deuk nganjang ka Ibu Julaiha. Salamet beureun Kang Miun teh. Mau gugup abdi teh Pak. Tos kalimpudan ku kasieun. Nepi ka kudu ngagunakeun peso balati sagalanya. Sumarna mah parah. Mun kok gugup teh Pak. Alah nu satuluyna gicirnya pikeun nyalametkeun diri. Leres Pak. Samiun bari tungkul. Teu bisa ditarima eta alasan teh Kang Miun. Ieu mah jelas pangna Kang Miun ngadatangan imahna Ibu Julaiha teh deuk aya maksud goreng. Lantaran sakumaha gugupna oge ari bener-bener hate bersih mah
Geus tangtu Kang Miun teh gancang-gancang nerangkeun maneh. Jadi moal nepi ka ngarandapan gelut heula. Cumawona make bari jeung ngagunakeun peso balati mah. Da lamun seug dilawungkeun teh jeung nu boga imah, Ibu Julaiha oge geus tangtu ngaheueuhan yen Kang Miun teh deuk nganjang ka manehanana. Namun da leres Pak, abdi mah sumeja nganjang. Samiun keukeuh. Bohong Samiun. Sumarna ujug-ujug nyentak bari jeung ngagebrag meja. Jauh Kang Miun. Ibu Julaiha oge geus ngadongeng tina perkara kaayaan Kang Miun teh. Jadi geus teu perlu disumput salinungkeun deui kalakuan Kang Miun teh. Sumarna saterusna nyelok kaos nu heueuh we. Manehna geus nyaho kana sagala rusiah Samiun. Tina perkawis naon teh ya Pak? Tembong riuk pamuluna Samiun ngadadak robah. Awakna ina semu-semu nu ngadeg-deg. Teu perlu dibolehkeun deui. Kang Miun, ayeuna mah ngan kari pangakuan Kang Miun wungkul. Pang ngadatangan Ibu Julaiha teh aya maksud nu teu hade nya. Deuk ngagarong harta atawa jiwa. Lantaran geus natrat jalana, kukuring geus kakeupeul. Sumarna teu euleum-euleum. Digebrag kitu teh lain lumayan tumrapna ka Samiun. Jadi jiga nulih gempeur. Antukna manehna jadi terus ngareruk. Bari panyangkana mah jol museur we yen Ibu Julaiha geus ngabukar baker rusiah manehanana. Bisa jadi tina perkara manehna mahala salim teh dicaritakeun. Tapi geus tangtu bari dikilungan yen lain panitahna Ibu Julaiha. Wah, tong hayang selamat sesoranganan Julaiha. Siagi pasti ku aing diamat. Samiun bari ngaheruk teh hatena mah ngagerentes ngancam Ibu Julaiha. Kanca dangu sadayana sama sakali manehna teu ngabogaan sangkaan saeutik-eutik acan yen nu diancamna teh ayeuna ngan kari raga badagna. Ongkoh ku Sumarna oge can disabit-sabit yen Ibu Julaiha geus maot. Ngahaja lantaran hayang ngorek heula kaayaanana Samiun. Ujug-ujug dibejakeun mah hanteu. Geus tangtu Samiun teh bakal terus-terusan mungkir. Kumaha Kang Miun? Sumarna nyesedak. Pugu, manehanana ngadengdem hate awon ka abdi pamarna. Samiun kalah ngajawab nu lain-lain. Manehanana saha Kang Miun? Nuhun Ibu Julaiha. Bisa weh sungku sangka mah Kang Miun. Tapi kudu aya faktana. Sumarna rada-rada nyentak. Fakta mah terus natrat Pak. Naon? Mun abdi dugi di bangsat-bangsat. Ulah ngaco Miun. Di bangsat-bangsat teh. Lantaran jelas Kang Miun teh ngalakukeun goreng. Cek kuring ge tadi mun lain deuk ngagarong harta pasti Kang Miun teh deuk ngagarong jiwa. Wah sanes Pak, sanes kitu. Margi nu ngaributkeunana teh saleresna mah usung esangna Ibu Julaiha. Mana pantes ari jol abdi ari teras we diributkeun ku manehanana. Ieu margina nu mawi abdi ngagunakeun peso balati. Teu aya sanes mung kanggo ngabela diri. Mung pagarang abdi teh tiasa karebut ku manehanana. Ku kituna abdi teh teras we jicir.
Ngadengi keterangan Samiun teh. Sumarna sajongjongan mah terus bae ngahulang. Ngalenyepan pok-pokanana. Bari disaluyukeun jeung keterangan Mang Odi cocok pisan. Begituna geus bisa dipaparah yen maotna Ibu Julaiha teh tangtu ku Bangkili. Kawasna bae waktu ku Bangkili deuk ditubleskeun ka Samiun. Meleset nu akhirna ngagabres ka Ibu Julaiha. Nganu matak teu kahartina nah keur kumaha harita teh. Eta ku keunana meneran pisan kana dada. Saperti nuker pagugulung tiluan. Gitu Kamiun. Tapi naon sababna pangna Ibu Julaiha ngandung hate goreng ke Kang Miun. Akhirna Sumarna nanyakeun. Dina leresan eta mah luput abdi teh teu terang. Teu terang, Pak. Dugi ka ayeuna oge. Tetep abdi teh poekeun. Samiun teu daekeun nerangkeun sabab musababna. Ku kitu teh mah manehna oge geus ngabogan ijiran. Nu akhirna geus tangtu bakal tamiang meulit kabitis. Upama seug ku manehna dibejakeun sabab-sababna. Kumaha Kang Miun? Sok asa sageui make teu nyaho sabab-sababna. Anak kitu mah katerangan Kang Miun bieu teh ngan saukur di dadasaran ku suudon malulu. Sumarna nempas. Dikitukeun teh jep we Samiun teu nyarita deui. Jadi tungtungna ngarasa bingung oge. Dibejakeun kumaha, teu dibejakeun kumaha keneh, sing sarwa bingung. Upama seug digorehelkeun sabab-sababna, pasti akhirna bakal mebet melit kana dirina pribadi. Puguh aya 48 talina. Nu hal ieu teh bakal ngarembet oge Kajang Danu jeung Kasugandi. Geura. Lamun seug kumanehna dibejakeun, pangna Ibu Julaiha ngewaeun teh pedah kumanehna sok dipentaan duit. Pasti ku Sumarna bakal terus diguliksek. Naon sababna pangna Ibu Julaiha duitna dipentaan. Kawas-kawas nu nagih jasa. Anu akhirna ulah-ulah manehna teh bakal dicap jadi tukang meres. Begituna sagala kesalahan teh bakal neumleuh ka diri sorangan. Nu akhirna pisan teu mustahil upama Rusiah manehna nu sakitu dibuni-bunina teh bakal ngagorehel antai-antayan. Kanyahoan weh yen nukung si Mahala Salim teh manehanana. Ieu sababna nu matak bakal terus ngarembet Kajang Danu Katut Sugandi. Sabot keur mikir kitu, beras bae Samiun inget kana kajadian di Gunung Puyuh teh. Waktu manehna aya nu nyegat kuduaan. Di pahala nepi ka manehna binasa. Upama teu kaburu ngarongheap Salimah ti Lebak. Pangaruh anu keur bingung, teu anta parah deui. Anapok teh ku Samiun dicaritakeun. Nyabit deui kajadian di jalan Gunung Puyuh. Cenah nu harita mahala manehanana teh moal salah deui titahanana Ibu Julaiha. Buktina waktu manehna cikeneh nganjang ka imahna Ibu Julaiha, ujug-ujug dibangsat-bangsat, bari terus digelutan, teu meunang ampun. Kitu dadakuna ka Sumarna. Minangkana mah ngayakinkeun supaya manehna ulah disangka suudon. Sama sakali manehna teu ngabogaan curiga yen ucap-ucapanana cikeneh teh ulah-ulah matak ngabolekerkeun sagala Rusiahna. Atuh tumrapna ka Sumarna. Memang hal ieu teh bisa oge ditarima ku akalna. Puguh tina perkara eta teh masih keneh aya dina pangusutan anu wajib. Ieu sababna nu matak Samiun terus dititenan oge rengkak polahna ku Sumarna. Ayeuna sacara dadak-dadakan ujug-ujug breh bae raratanana kapanggih. Kaharti oge lantaran memang nya di imah Ibu Julaiha teh aya jalma anyar duaan nyaeta Sudrajat jeung Bangkili.
Ngan nu tacan kaharti teh sabab musababna. Pangna ngandung hate goreng ka Samiun. Lantaran Samiun keukeuh nyebutkeun teu terang. Kasieun terus malindes ka dirina tea. Ieu oge pangna dibejakeun teh awahing ku kapaksa. Ulah pajarkeun jijeunan. Manehna disangka suudon. Tina kituna pikeun Sumarna mah geus teu kudu bingung-bingung. Hal ieu teh tangtu bakal dipaluruh ka Sumarni. Keun welanan Samiun mah moal waka diperekesel. Geus panteg kitu mah pok bae Sumarna ngabejakeun tina perkara kaayaan Ibu Julaiha ayeuna. Malah bari jeung pok disebutkeun maotna Ibu Julaiha teh didedetkeun ka Samiun. Hayang nyaho kumaha reaksina. Woguh we tumrapna ka Samiun matak ngarenjag nu lain dikieuna. Eta we manehna nepi ka ngagajleng tina pangdiukan. Kumanggih bejana oge geus reuwas. Komo ieu bari jeung manehna dituduh nu maehanana. Nu saterusna manehna mungkir satakar kebek. Nu dibarengan ku susumpahan sagala. Malah akhirna pisan manehna nuduh ka Bangkili. Eukeur mah peso balati manehanana beunang direbut katurug-turug cenah. Waktu manehna keur ngabalecet kadenge Ibu Julaiha teh ngegero bangun nu ngarandapan ka nyeri. Bisa we mungkir mah Kamiun. Tapi fakta nu bakal bisa ngabuktikeunana. Ayeuna mah kapaksa we Kang Miun kudu ditahan di dieu. Akhirna Sumarna mutuskeun. Kanca dangu kabeneran harita teh Inspektur Setiawan ngarongheap katut anak buahna. Ku kituna pok bae Sumarna laporan bari sakalian masrahkeun Samiun. Teu poho berkas hasil pamariksaanana saheulaanan ku Sumarna dipasrahkeun. Beres eta pok manehna bebeja yen deuk ngadatangan deui imah Ibu Julaiha. Susuganan manggih katerangan deui nu leuwih penting. Nya kitu deui Aibda Rahmat tetinggalin jerat jurut kalaluar murujibna. Nu teu kungsi lila oge geus ngabiur ngambah jalan nu ka Sukaraja. Kaayaan di jalan-jalan geus tiiseun pisan, puguh geus kacida peutingna. Beca ngan ukur ting soloyong hiji dua, kitu oge bari ngosong. Ngan di tukang cikopi nu kaitung rada haneuteun teh masih keneh digalemrong. Bubuhan aya pamikatna awewe-awewe sabangsa kemang jalan keur dirariung ku lalaki-lalaki nu coreng irungna. Serina kadenge pating calakatak bangun nu suka gerah pisan. Kanca dangu sadayana ku bisa na numariksa dina bulat belitna ngatur catur ngareka carita. Akhirna keterangan penting ti Sumarni teh ngabudayal oge. Mimitina mah teu pira ngan ukur dilantarankeun ku kacaletot na omongan. Nu akhirna kapaksa Sumarni kudu terus terang naon-naon nu jadi Rusiah saimah-imah teh kapaksa dibudalkeun. Bener we Jang Danu jeung Sugandi kabaud oge. Iwan, Imas, Katut Salim pada kaambat. Najan ukur dijieun saksi dina papariksaan saheulaanan. Dilawungkeun jeung Samiun. Nu akhirna Jang Danu Katut Sugandi geus teu bisa naon-naon deui. Dina waktu ditanya bener henteuna geus ngongkos ka Samiun pikeun nandasa Iwan jeung Salim. Geus teu bisa mungkir deui. Salim ngan ukur gogodeg mana horeng nu ditulunganana teh bet nukung si mahala kamanehanana. Atuh tumrapna ka Samiun harita teh teu sirikna totobatan bari ngarangkulan kana suku Salim.
Kaiwannya kitu kene. Bari pok deui rumasa kausap setan. Kabita kupang rurubana nu dijanjikeun ku Jang Danu. Tapi cenah kabeh dienakeun mah celik putih celak herang. Geus teu ngandung hate goreng deui. Iwalti rasa kaduhung we nu aya. Leuwih-leuwih sanggeus manehna nyata-nyata ditulungan ku Salim. Ieu sababna nu matak manehna jadi larbek ke Gunung Puyuh. Minangkana mah pikeun ngebrehkeun kabersihan hate jeung ngebrehkeun katumarimaanana. Ari Jang Danu jeung Sugandi sajeroning nyaksian teh hatena mah lain deui gegebeganana. Ku kitu teh mah sieun kapeletik jail dengkina ka Samiun paur ku hukuman nu leuwih berat. Atuh sajabana ti Samiun oge geus tangtu engke-engkena bakal males. Kitu akhirna nu karandapan ku Samiun. Sieun oge teu burung akhirna mah karingkus. Nya kitu deui Jang Danu jeung Sugandi teu bisa leupas tina mamalana. Ngan Sumarni nu salamet. Manehna ukur dijieun saksi. Bakuna mah boh ku Samiun, boh ku Jang Danu. Manehna mah teu diambat. Rupana bae karunyaeun ku kaayaanana sasat geus nu ngelis. Jadi nyokona kasalahan teh jadi numpuk ka Ibu Julaiha. Nu ayeuna ngan kari muncugugna taneuh kuburan. Nyaeta kuburan anyar keneh. Lantaran geus dianggap cukup fakta-faktana. Malila deui oge perkara baris dipasrahkeun ka pangadilan. Nupikeun Samiun katut nu duaan mah ukur bati ngaharluk. Teu salah. Kaduhung mah tarati heula. Ngalajur nafsu teh geuning kieu karasana. Paingan ceuk guguritan. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Dharma wawayangan bae ulah kasasarnya lampah. Ngalajur nafsu sarakah, nafsu nu mata kaduhung, badan anu katempuhan. Balik di kantor polisi, Sumarni pada ngajarajapkeun ku tiluan. Iwan mah jeung Imas ayana di Samarul teh teu lila. Terus we ngaranjang heula ka Pasuarja. Ngan Salim nu masih keneh ceunekul teh nu teu reureuh ngababerah Sumarni nu kaayanana harita terus-terusan ngaguk-guk. Ras kanu jadi indung, ras kana kasalahan sorangan. Keur waktu tadi sakitu miceceubna ka Imas. Tapi ayeuna buktina nu dipiceceub malik deudeuh, nu dipicua malik haat. Antukna hatena jadi kagagas kasuat-suat. Duh, Kang Salim. Teu sangka nasib Marni teh duh kieu. Sumarni nyaritana pegat-pegat diselang-selang ku euriheun. Nya wayahna we Neng, da taya bayana ngarasula lintang ti kedah sadrah pasrah tumamprak kana kadar salira. Salim teu boleh mapatahan ngababerah bari kaayaan hate manehna lain deui ngahalasna. Ras kana dosa sorangan. Ibu Kang, dugi katega antunkeun. Tos duwi kana patokanana Neng, manusia mah kapan teu wasa kumawasa. Taya daya teu upaya. Sadayana estuning kumambang kana pangertana Gusti Nu Maha Suci. Sawios teu kedah dianggo sedih. Anggur mah ulah petot-petot ngadudua. Muga-muga tuang ibu gindu rahmat pangeran dijembarkeun dikuburna sareng ditampi iman Islamna. Asa perkawis mautna Kang Salim sasatna ku panggawe deungeun dicoblos
ku Pasubalati. Oh, Bu. Eta mah nu ngajantenkeun cukang lantaran, Neng. Namun hakikina mah sami bae. Tuang ibu teh dipundut kuno kagungan. Munya eta jalana teh anu rupi-rupi. Eta mah kumaha dikersakeun kuno kawasa. Tentu ingin atuh Gusti teh. Ibu maot na duwi ka jalan ditandasa ku deungeun. Sanggem Kang Lim oge teu sae ngarasula, Neng. Nu tos mulih mah kasebat tos sirna tina raraga dunya. Baik-baikanan urang nu masih keneh aya dina tatarucingan duka teh teuing. Keung Kang Salim. Marnita ayeuna mah nu ngelis, cuang cieung mung sorangan. Marni geus mimiti reureuh nyegrukna. Teu umum, Neng. Kapan tatangga masih keneh rayap. Asal urangna we ngadamel pikacongaheun, moal oleh kaseundahan geura. Tadi maksad teh dirorompok Kang Lim. Ari wengi teh Marni mah pati cungelik tempo-tempo duwi ka terang panjangna peuting. Gampil atuh pami keung mah. Nyamat tatangga oge moal burung kersaeun. Didamel rencang we ari wengi. Atanapi sae milari we atuh pirencangeun kanggo lalanjang di bumi. Priyogi perencangan damel mah Kang Lim. Pirakan yang awak sorangan. Nyambut wet. Nyambut tatangga we atuh. Oke, tepatos penting Kang Lim. Har. Kapan supados teu keung? Maksud teh sanes rencang nu sapertos kitu. Nyaritana kitu teh Sumarni bari ngalius luk manehna tungkul. Ngarencang nu sapertos kumaha kitu? Hayong anu saka nyeri saka peuri sabagja sacilaka tur tanu satia. Eta nu dimaksud ku Marni teh. Rei, beungeut Sumarni ngadadak euceuy. JR teu beda we tinu papanasan. Bari ebreh renghap na napas jadi siga nu ngahegak. Jelas bisa dititenan dina oyagna dada nu dieusi cengkir gading papasangan. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.